Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Maulana Dwi Andika, asal kelas ti 11 TBSM 3. Dina praktek biantara ieu abdi bakal ngabahas tentang virus corona atanapi COVID-19 sareng kumaha cara nyegahna. COVID-19 nyaeta virus anu nyerang kana sistem pernapasan. Sareng virus ieu oge bisa menular ti jalmi hiji ka jalmi lainna. Sareng kumaha cara nyegahna anu terpenting nu kahiji, patuhi protokol kesehatan anu tos dipasihan ku pemerintah. Nyaeta pake masker tiap bade keluar bumi atanapi di bumi oge tiasa ngangge masker. Sareng nu kadua nyaeta sering cuci tangan. Nu katilu jaga jarak, eta nu paling penting jaga jarak. Sakitu wae biantara ti abdi kumargi, lamun aya kasalahan mohon dihampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.